Kama yateku seperti yang cicing isi jamak pisarinya di jalan gede, disuglin karena penggawean. Faidan kapata di mana-mana ngalap manfaat isi jamak bisakti karena hati. Ngalap manfaat nak pidaki hari samsi ina nolak panasna panon koe. Awya matori atau nolak hujan, awya jadi mator, awya tari intapa'e, romun etaran. Di anna sakpa karena hati layu rodu eta tadi maksud dia sakpa illa lidalika angin pikeun itu dapki hari samsi. Wala jeung ari ieu hukmul mazkur. Wahakadanya wahakaza jeung ieu etanya tu seperti hukum mazkur. Hukmuman ari hukuman jamak yang kudu anu asup ieu man masjidan ka masjid aw ardona atawa kana tanah mubah menangkeun sukipa anu dihateupan ieu masjid. Aw huwito atawa dipanggar ieu masjid bi gosbin ku perkara nu meunang gasam. Jadi maksudnya ku perkara gasam. Atau dipagar ia masih bingwasbin ku perkonjasan painau karena si jama dimudar di sapati kungku dan alengka layak puluh etat sekabuknya si jama mun tapi ada termalap manfaat bilhitoni karena pagar wala sakti jengatep illa iza kana yang dimana-mana kabuktian lau etat tika si jama naon paidah pun paidah yang hitoni dina pagar wasakti jen ngatep liharin karena panas au bardin atau tiris au taksaturin atau gawe tutup-tutup an basorin tina paningan panon au goreng atau hil basar pagalika taritu haramun li annau intifaun bil harami pagalika bentukana lahu faidatun tihipan haramun etaram ya wadalik inti tahun eta ngalap manfaat dia haram kana haram illa yahrumu karena teu haram naon ajlusu diuk ala wasbi dina luhureun pergasan lima karena perkara teu eta julus dina memasati buktina antar bal ya inti tai balikna karena ngalap manfaat haram nate wal ardu jeung ari tanah turodu eta dimaksud ieu ardu lia istiqrari pikeun tetap alai nureun ardu wasaku jeung ari hateup lia istinari eta pikeun ngalapiu bi ku saku pala parqatu teh bedana eta bayana huma antara ye istiqrar jeung istinla Al-Babus Sabi'u aribab anu katujuh di masaila dina mertanakeun terang masalah mutafarriqatin anu beda-beda. Yakun loba naon masih tuhajati banget nabutu ilahnya kana ieu masail. Wa qarasuila jeung itu ditaroskeun naon anha dina ieu masail fil fatawi dina terang fatwa. Masalatun. Suila ditaroskeun naon anu qadimi sufyati dina alat tasawuf. Jadi maksudna aya nanyakeun kaji ulama dalam masalah qadimi sufiyah. Sila ditaroskeun naon anu qadimi sufiyah tina ari tasawuf ya harus anu keluar ya qadim ila sufi ka pasar. Wa yajma'u jeung ngumpulkeun ya qadim aman kana kadaran awanasdan atawa kana duit. Wa yastari jeung mulia qadim di kuyu nasdan aman kana kadaran. Paman tarisaha Allah li atajama yalhilu anu halalau pikeun lazi naon aya kula yang ngadari lazi nyenutina to'aman wa ya kasu jeung nahan ari batang tu ya to'aman di supiati kal tasub amla ataman teu ya kasu aku tu lain ucap bering dawan Imam Ghazali kalau ucap bering amma supiatu anakun ari tasawuf para subata ta eta teh saliru eta yakinna ka supiata bae iza akalu di mana-mana ngadari ya supiata do kana aman wa amma guruhum fi anakun ari salianti ya supiata bae payahilu ta eta hala ieu aman lahum pikeun goer kabeh iza akaluhu
di mana-mana ngagadahar ieu goer kabeh hukana ta'aman biridho khadimi kalawan ridho naladen. Walakin la yalu jeung tapi nate kosong ieu ta'aman an subhatin tina subhat. Amahilu anak pan ari halal tali annama sa eta karana saperkara yu to aulidikeun ieu mak kodi masuk tiati ka lana saub innama yu to eta pas didikeun ieu mah disabab supiati ku sabab al saub walakin huwa jeung tatapina ari kodi misupiah al muqto eta jauh dibere la supiatu lain ahli tasawuf bahwa atu ari kodi misupiah karojuli eta seperti laki al-mu'iri anu berkeluarga rajul to'al dibere ya rajul bisa babi nyaliku sabab kulawan rajul ya annahum karena rajul mutakapilun eta anu manggung jawab bihim ka iya kabeh wa majari perkara ya kudu nyopot ya rajul kana iya meh ya qa'u eta tumiba ieu mah ya kudu mialkan kana milik lauk pikeun rajul lianya lain pikeun kulawarga kalau je eta meunang pikeun rajul ayut ima arya mereka rajul guero nyali kasalian ti kulawarga idia undu karena jauh naon ayu qala yang diucapkeun naon lam yahruj rapan lam yahruj sekaluar ieu ma ya kudu an miatia mu'ti tina milik nenjang merek wala yatasallatu jeung semeuna ngawasaan sa khadimuladen wala yatasallatu jeung semeuna ngawasaan sa khadimuladen ala syira'i kana mali bihi ku itu mayu to khadimasupiyah wa tasarrufi semeuna ngawasaan siladen kana mali bihi ku itu mayu to khadimasupiyah da dibere sotenan bisa bagi supiah wa tasarrufi jeung nasarupkeun siroi wa tasarrufi nasarupkeun tina mayu to khadimasupiyah li anna zalika karana riya tasallatu musayyirun ayatu ngajadikeun ila anna mu'atot kana mu'atot la takfi eta secukup ieu mu'atot oleh latasi doi pun eta kau anu doi summa la soiro tulu itu aya anu balik ada ilahi kana latasi latasi tis sodakwa tina pirang sodakwa wala daya ibrahim nadia wala yang unu jadi sejauh naon ayu kola yang diucapkan naon zala panzala zala gingsir terpindah maksudnya zala gingsir terpindah ya gingsir naon amal wartabana ila subyati ka sub al hadina dina kami aladina kedetna jama jamahum ariladina kami waqta suali dina waktu mentana khodim pilkhon mentana batur pilkhon ikoti etap dilanggar illa khilafah karena saya kehilapan etap analau saya tu eta minang pikir khodim ayut ima yang mereka dan ya khodim min husina ta'amen man tajame yakdamu anu datang ieu men badaum dina sabana supiah kabeh walau matu jelamun nawa supiah kabeh kulum tegesna kana supiah kabeh awahidin atawajana sayyidi minhum tisna supiah kabeh layan dibuat wajib naon sarfu nasibi nasrupkeun bagian ieu wahid ila warisi kalina wahid wala yumkinu jeung teu konga naon ayu qala yang dicapkeun naon ieu lapan innahu saytura itu mayu to khadimah supiyah wa qawa eta tumiba ieu mayu to ligiati tasawuf pikeun dia tasawuf wala yatayanu jeung terima tangtu lau pikeun mayu to nasbah saha mustaikun jama anu nah li anna izalata milki ila jati
Di anna izana kami ketika sesuatu ngalengitkan milik dipindahkan ila jihad kana jihad la tujibu eta tengah mistikan ya izana kami ki taslipon ahadi kana ngawasaan hiji jama ala tasarrufi kana surupkan paina dakhilna karena sesuatu jama kasub kabeh ini tasarruf layan hasiluna eta dari makaran gas dakhilin kabeh baliar hulu balik takasub ini tasarruf saman jama yuladu anu bakal lahirkeun ieu man ila yaumil kiamat ila kiamat wa inna ma yatasarrafu jeung pasti nasarufkeun fi dina ieu ma yuhta dimasuk ya salulatu pirang-pirang jamaatan wal khadimu jadladen aya itu ada teu meunang lauk pikir khadim naon ayan tasiba ieu ngajenengkeun sorangan ieu khadim nah iban bari ganti naon ayan tasiba yang ngajenengkeun sorangan ieu khadim nah iban bari ganti anu jihad tina jihad pala wajah atuh taya jalan eta illa ayuqala yang ditapkeun naon wala parwa huwa aryu mayu khadimas sufiah mayu khadimas milku eta milikna ya khadim wa inna mayut imajeng pasti nama rekara ya khadim al-sufiah al-tasawuf diwapa ya syarti tasawufi ku sabab nyumponan persyaratan tasawuf wal muruati jeung kanjat nikahan pain manahum telah menyegah ya khadim hum kasufiah kabeh anu dina tasarruf pain manahum telah menyegah ya khadim hum ka sufiah kabeh anu dina tasarruf mana angutanya gah ya sufiah kabeh ka khadim an ayu hiro tinajan mertelakeun khadim nasau kana wak khadim fi ma'rudi takappuli dan tempat perkara namun menjawab bihim ka sufiah kabeh hatta yan qati ati narima pegat naon waqfuhu waqafanana ya khadim kamajan qati seperti narima pegat ya waqfuhu aman tiga masan mau sahanya lu kulawarman masalatun suila ditaroskeun suila ditaroskeun naon an malin tina harta bana usia diwasiatkeun naon bi ieu mang li sufiati kana tasawuf paman mereka allazi atajama jadi su anu meunang naon ayu sorofa yang ditasarrufkeun ieu mah naon ayu sorofa ieu mah ilahi saya paman eta allazi atajama jadi su meunang naon ayu tasarrufkeun ieu mah ilahi saya lagi pakotu tuling ucap kuring atasawuf aritasawuf amrun eta perkara batin sanar layu talang anu teu ditingali naon ana ieu amrun wala yumkin jeung teu kongang nondog hukmi melanggaran hukum jeung teu kongang melanggaran hukum bihakikatiku hakikatna tasawuf ba di umurin balik saku pirang-pirang perkara bahirati anu pertela yu awilu anu tatajanan alaiya kana ieu umur saha ahlu urfi anu huruf anu tatajanan kana eta umur salah sufi ahli huruf di itlaqisme sufi dina ngucapkeun ngaran sufi ya amal tasawuf wadobi itu jadi pelanggaran al-kulli anu bangsa kulli menyeluruh anak ulaman eta saestuna sakur-sakur jama huwa anu ieu man disipatin eta kalawan sifat anak ulaman huwa disipatin idza nazala eta khobartina anak ulaman idza nazala eta di mana-mana liran titing idza nazala eta di mana-mana titing ieu man tikhwani qati sufiati dina langgan anu tasawuf lam yakun ta kabuktian naon nuzul titingna ieu man teh khwani qoh wa tinatu dari macam purna mandim ka sufiah kabeh munkaron eta inkaran inna mungu sufiah kabeh tawa atari man dakhilun ayat ka sufi gimarihim dina ayat jumlatihim jumlahan akan golongan mana bahwa kaya manda filuna kanu kasuk di gimarihim dina golonganana Yusuf ya kabeh. Wa tafsiru jari tafsir ayyulah hawa eta yang dilirik.
Ayolah hazo etayen dilirik pirai ismi supi naon khamsu sifatin 5 pirang-pirang sifat as-salau kaya soalnya wafat rujin fakir waziyu supiati jeung pakaian ahli tasawuf wa ala yakuna jeung yen teu kabuktian ieu si jame mustaqilan eta katungkul direpatin ku pagawean wa ayakuna jeung yen kabuktian ieu si jame mukhaliton akan nyampur laun kasupiata deh ditori kieu mustakana tiku perjalanan ngabarangan sisi dia kone kotilanggaran summa ba'du hadis sifati tuli ari sapalina ieu pirang-pirang sifat 5 eta tina sabana perkara yujibu anu ngamisikeun naon zawal wa leungit ieu me zawala isnikan leungit nangaran wa ba'du jadi sapani hadis sifat ganjar biru eta nerima katamba ieu ba'duha ieu ba'di ku tadi palpisku atau taprek tina iya tadi teh as-sholah ya. Jadi kudu soleh 2 fakir 3 pakai ayat tasawuf 4 Allah yakuna mustaqilan kalimat ayakuna mukhaliton palpisku atau ari pasek yang mau eta nyegah ya pisku hadap istiqoqo kana ieu ngahap liana sufya karena setelah jalan bahasa tasawuf ya jumlah kalangannya ibaratun eta yang dibahasa an rajulin tijlati min ahli salih tisabna ahli salih rajulna disipatin kalawan sifat mahsus bangtukeun palagi atuari jamak palagi atuari jamak ya lalu anu perkara anu diskut wasna yalazi wa in kana jeung sanajan kabuktian yalazi alaziin eta tepan kalapakan sufiah kabeh la ya saiku eta tengah yalazi makana perkara usi ahli wasiat naon dieu lisupiati pikeun anu tasawuf walasna jeung kuring nak kabiru eta ngarekeun kuring ti dina ieu fiskuhu astagfirullah nah dan hirpan di ku pakaian wal mukhalatati dina campuran sama waraqatu tah anapun ari nulis kertas wal hiyatatu jeung ngatut wa majeng perkara ya perubu ada ketieu mak minum materi waroko jeung yato mimma buktina perkara layaliku anu teu pantes disupiati ka ahli tasawuf naon ta'atika ngalakonan kana ieu mah faida ta'atoha tah eta di mana-mana ngalakonan isi jamaah kana ieu waroko la fiha nutin di toko wala ala jihati kisabin jeung henteu netepan kana jihad kasab wae patin jeung pagawean pazalika kanu ta'atoha saatiha la yang eta penyudah ieu dari al istiqoqo kana ngahap wakana jeung kabuktian naon dalika itu ta'atoha jadi ta'atoha teh ngalakonan warokoh jeung naon tah sia to wakana jeung kabuktian naon dalika ta'atoha yang jabiru eta narima katamba ieu dalik bi musakanatiku ngabarengan titingna si jame iyahum kasufiyah kabeh ma abaqiyati sifati sarta katana pirang-pirang sifat wa amma kudratu dengan anak-anak ari kawasa ala hiropi kana pirang-pirang pagawean min gueri mubasaratin kina sekalawan mandangan atau ngalakonan latam nau eta penyindah ye kudro wa amma wa'du ja anak-anak ari mituturan wasad disu jeung muruk mimma eta tina saperna perkara pala yunatinya wa amma wa mituturan wa disu pala yunati tah eta tengah napikeun tengah leungitkeun ya wa'du isma tasawufi kana ngaran tasawuf ida wujirat di mana-mana dipanggihan naon baqiyat wa hisali sasana pirang-pirang perkara minazi buktina pakaian wa musakana jeung ngabarengan cicing wa fakir jeung fakir islayatana kodu karana henteu palawanan naon ayu kola yang diucapkeun naon sufiun mukriun supiun jalan tasawuf mukriun anu maca Quran wa supiun wahidun wa supiun alimun au mudarrisun
Jadi supiun mudarisun. Mudarisun atau zaman muruk. Waya tanaqadu jeung palawanan naon ayu qala jeung tafsir naon supiun di konun. Supiun jama anu tasawuf di konun anu jadi kepala desa. Wa supiun tajirun. Wa supiun amilun. Wa amma pakru jeung anapun ari pakir ta inzala tah eta lamun leungit ieu pakru bijinan ku sabab sugi mupritin anu banget yun sabu anu dinisbatkeun saha arrajul laki ila sarwati kana sugi alber perkara palaya juzu tah teu meunang mau sartana ginan naon ahlu wasiyati supiati nyokot kana wasiatan ahli tasawuf maksudnya nyokot kana wasiatan anu eta tanda pikeun ahli tasawuf nyokot kana wasiatan ahli tasawuf poin kana jeung lamun kabuktian lau eta pikeun rajul naon malun harta banda rajul bogaeun harta banda walayati jeung teu nyumponan teu nyukupan naon dakhluhu pemasukanna bi kharajisi lam yamtul haqqu walayati jeung teu nyumponan naon dahlu pemasukan ieu mel bi kharajihi kana pangeluaran mel lam yabdu ta sebata non haku-hakna rajul wa kazan seperti lam yabtul lam yablaku idza kana di mana-mana kabuktian lawa tapi rajul naon malun harta banda sirun anu kurang anu wujubi zakati tina wajibna zakat wa illam yakun jeung sanajan teu kabuktian lahu eta pikeun rajul naon kharajun pengeluaran wa hadhihi umurun la dalila laha illa adatu wahali jari tapasilul mazkurah in kana dia mainnya. Wahali jari tapasilul mazkurah umurun eta pirang-pirang perkara la dalila anu teu aya nuduhkeun eta pelaksana ieu umur illa adatu aya pirang-pirang adat. Wa amal muqalatatu dianapan ari nyampuran lahum kasupiah kabeh wa musakanatum jeung barengan cicing ka supiah kabeh palaha eta pikeun muqalatoh asarun ari tapak pengaruh jadi jawa jeung supiah bareng cicing jeung supiah itu aya pengaruhna walakin naman jeung tetap dina sahaja layu qalituhum anu teu nyampuran ieu man hum kasupiah kabeh wa barari ieu man ti dari eta di mana man au fi masjid atau di masjid ala jihim natepan kana pakana supiah kabeh jamah teu jawa jeung supiah di imah we atau di masjid tapi pakaianna geus akur jeung supiah wa mutaqallikun jeung anu gawe budi pakarti jalakim ku pirang-pirang ahlak supiah kabeh pawatari man syarikun ngarejengan bisa mihim dina bagianana ieu supiah kabeh wakaana eta wakaana tarka muqalatati jeung kaya-kaya saestuna ninggalkeun campuran
ya juburuha eta nambah kana ieu tarkal mukhalato. Naon mulazamatul zi nepi pakaian ngamayangkeun pakaian. Naon mulazamatul zi ngamayangkeun pakaian. Pailam yakun talamun teu kabuktian ieu men alazihim eta netepan kana pada supiah kami. Awujidat yang dipangyan pilih ieu men naon baqiyatus sifati. Malaya saikut tahan tengah ieu men. Illa idza kana aing di mana-mana kabuktian ieu men musakinan eta nu ngabarengan cicing laum kasupiah kabeh fir ribati di pondok payan sahibu atuh narima katarik alika men naon hukmuhum hukma supiah kabeh ditabanya si kusabab turut pal mukhalafatu atuh ari mukhalafah waziu jeung pakaian ya nubu eta ngagantian naon kullu wahyin sabana samiji min umat diri mukhalafah jeung ziu ngagantian anya akhori tina tersejen wal faqihu jeung ari jama anu ahli fikih allazi anu laisan tayrazi alazihim eta netepan kana pada supiah kabeh haza eta ari ieu raya sahidku raya saiku hukmu eta hukumana paki. Pain kana kalamun kabuktian ieu paki khorijan eta keluar lam yu ada ate dihitung-hitung ieu paki sufian kajam anu bangsa tasawuf. Pain kana lamun kabuktian ieu paki sakinan eta ngabarengan cicing mahum ka sartana sufiah kabeh. Kawujiat yang dipanggian naon baqiyatus sifati lam yang udah teh jauh naon ayan sahiba ya narima katarik bistabanya tiku saban turut narima katarik alaika paqih naon hukmuhu hukumana sufiah kabeh wa amma lam sul muqati jeung anapun ari make pake ari kaput min yadi saihin tina lengan hiji guru min masaihin ti sapalna pirang-pirang guruna supiah kabeh palai saratu tah eta teh disyaratkeun naon dari getu lamsul merokok astil istiqo kidangaha wa adamu jeung ari teu aya na ieu dalik lamsul merokok wa adamu jeung teu aya ieu dalik la yadurhu eta teu ngamadaratkeun ieu adam pasti ma'awujudi syara'iti sarta ena pirang-pirang syarat al-madu yang ceritakan wa amma muta'ahilu jeung anapun ari jalma anu boga bojo al-mutaradidu anu bolak-balik baina ribati antara pondok wal maskani jeung imah palayah rujuk tah eta teu kaluar ieu muta'ahil bizalika sabab itu taraddud di mafhum tina mutaraddid pada mutaraddid mah Bidalika kusaba itu mutaradid tekalwar an jumlah tintina jumlah supiah kabeh. Kamu lamun keur ngaji naon deui tasawuf ya. Mas'alatun ma ari perkara wukipa diwakafkeun ieu ma ala ribati supiati kana pondokna ali tasawuf wasukanihi jeung kapirang-pirang jami tingan riba ari perkara diwakafkeun kana pondok anu tasawuf pasukan jeung pirang-pirang tingan riba sukan dan ahli tasawuf teh pal amru tah eta ari perkara pi dina ieu ma wukipa aw sangu eta leuwih jemar mimma tibatan perkara usia au diwasiatkeun awasa'u etalai jembar mimma tibatan perkara usia au diwasiatkeun lahum pikeun supiah kabeh naon dieu mah kana kana usia bihi lahum kana tibatan perkara usia wasiatkeun lahum pikeun supiah kabeh naon dieu mah li anna makna waqti kal makna wakaf asarfu etana sorupkeun ila masalin kana terancang kamasa supiah kabeh
Pak ligueri supi atuh eta menang pikeun salianti supi aya kula ariyan dari gueri supi maum sartana supiah kabeh diri dohum kalawan ridona supiah kabeh dahar alama idatin dina idana supiah kabeh marotan dibarikan au marotani atau dibarikan 2 kali. Lainna amro atimati karena setuna urusan pirang-pirang kadaharan mabnahu eta ari tempat ngadegna ieu amro atimah alat tasamui eta tepan kamurahan. Hak jaza sehingga menang naon al intiradu nyerangan biha karena itu atimah. Dia guna ini dina pirang-pirang ghanimah al mustarokat ada jengkeun. Walil qawali ai qawate munsid jama' nasab nganasid ngalagu tafsiran ini qawate wa al-munashid lahum al-munashidu lahum wali qawali jeung eta pikeun jalma anu tukang ngalagu tapi ngalaguna jang saha jang supiah wali qawali jeung eta pikeun jalma ngalagu aya kula ariyan dar ya eta meunang pikeun aya kula ariyan dahar ieu qawa maun sartana supiah kabeh tidak watin dina undangan supiah kabeh dahar min zalika waqti tina itu waqafan wa kana jeung kabuktian naon zalika itu aya kula ma'ahum min masalihi ma'ayisim eta tina sarana pirang-pirang kamaslahatan pirang-pirang rupa supiah kabeh wa ma jeung ari perkara usia anu diwasiatkeun naon bihi ieu ma li supiah tipikeun ari tasawuf ari perkara diwasiatkeun ka tasawuf layan justru eta teu meunang naon ayu soropa jeung ditasarupkeun ieu ma ila qawali supiati ka jalma anu ngalagu si ahli tasawuf bila fi waktu ku perbeda wakapan wakaza jeung eta yang seperti qawali supiah man ari jama ahdaruhu anu ngahadirkeun ieu supiah kadukana mana mina umali buktina pirang apa pegawai waktu jari pirang jeung pirang-pirang dagang wal qudati jeung pirang-pirang panghulu wa fuqahi jeung pirang jadi anu eta pokok umana mimanti sapalihna jama lahum ana tapikeun supiah kabeh Gordun ari pamaksudan tis dimalati kulubihim dina nyondongkeun kana pirang-pirang men kabeh. Yahillu halal lahum pikeun man ahdaruhu kabeh. Naon al-aqlu dahar biridahum kalawan ridona supiah kabeh. Kaina waqifa karena setirajal waqaf la yaqifu eta tengah waqafkeun ieu waqif illa mu'taqidan ang anekankeun pihi dina ieu waqaf yakipu eta tengah wakaf kena wakif illa mu'taqidan anekankeun pina ieu wakaf mak kana perkara nekarkeun kana perkara jarot berjaan di kana emak naon adatus supiati adatna naon adatus supiati pirang-pirang adat nang tasawuf pa yunazalu atu ditempatkeun ieu wakaf alal urfi kana uruf walakin layasa jeung tetapina teu menang walakin layasa jeung tetapina teu menang naon haza ieu aklu goreng ala dawami eta tepan kana salawasna tidak kumari teu menang salawasna palaya juzu atuh teu menang liman pikeun jalma layasa anu lain ieu man supian eta jalma tasawuf naon ayas kuna yen cicing ieu man maum sartana supiah kabeh ala dawami eta salawasna wa yakula ayas kuna wayak pula jeung dari iman wain rodi jeung sanajan ridho ieu supiah kabeh di kana itu ayas kuna ilai sakarna temenang laum eta pikeun supiah kabeh naon tanyiru syarti waqifi ngarobah syaratna jar wakaf ngarobahna di musyarakati goeri jinsim ku ngarejengan salianti jenisna supiah kabeh
Wa amma pakihu jeung anak pun ari zaman ahli fikih dasana eta di mana-mana kabuktian ieu pakih alan sihim eta tepan kana pakaian supiah kabeh wa alakim jeung pirang-pirang alatna supiah kabeh palau eta meunang pikeun pakih an-nuzulu ari liren alaihim kasupiah kabeh. Wa kaunu jari kabuktian pakih-pakihan eta jama anu ahli fikih layu napi eta teu napikeun ieu kaunu pakihan kaunu kana kabuktianna pakih supian eta jama bangsa tasawuf. Wa jalu jari bodoh lain sa eta lain jalu bisartin eta syarat tasawuf indaman munguh jama ya'rifu anu nyaho ieu man at-tasawuf kana tasawuf. Wala yu tapatu jeung teririk naon ila khurafati ba'di hamqa pirang-pirang karuksakan sapalihna pirang-pirang jamu bodoh jeung tiik naon ila khurafati ba'di hamqa pirang-pirang karuksakan sapalihna bodoh kumaha dikolim ku taklai hamqa kabeh inna ya mahijabun inna ya mahijabun eta jadi halang-halang fa inna jahala ora bodoh huwa dari jahala al hijabu eta halang-halang maka karena dia itu diceritakan kuring takwilah hadhihi kalimati kana takwilan tafsiran ieu kalimat kita biasana kita mertelakeun ieu wa ana hijaba jeung saeun halang-halang huwa eta hijab al ilmu mazmum eta ilmu dikatakan duna mahmudi lain ilmu dipuji wa zakarna jeung diceritakeun kuring al mahmuda kana ilmu anu dipuji wa mazmuma jeung ilmu dikatakan wa syarah huma Des nyari acan kuring kana ieu mau dipuji wa saruma jeung mertelakeun ieu mahmud jeung mazmum wa amma pakihu jeung anak pun ari zaman ahli fikih dalam yakun eta di mana-mana terkabuk pakih alan sim eta tepan kana para supiah kabeh wa alasin jeung pirang supiah kabeh palahum ta eta meunang pikeun supiah kabeh man ari nyegah ka pakih minan nuzuli tinaliren kana eureun alaihim kasupiah kabeh fa in radu salam ridai supiah kabeh dinuzuli ku turuna atawa ku lirena kulerena ieu pakih payah lu tahalalahu fa in radu salam ridho ieu supiah kabeh dinuzuli kana lirena ieu pakih payah lu tahalalahu pikeun pakih naon al aqu dahar mahum sartana supiah kabeh ditori kita banyati ku peringan turun pakana atau kabuktian naon ada muzi teu aya pakaian ya jiburu eta nambah kana ya ada muzi naon al musakaratu ngabarengan titing walakin biridho ahli zi jeung tatapina kalawan ridho ahli pakaian nyata ada sofya wa hadhi jari khisalul mazkurah umurun eta pirang-pirang perkara tasadu anu nyaksian lah kana umur naon al adat pirang-pirang adat wa fi hajat tatina umurun tasadu alat umurun ari pirang-pirang perkara mutaqabilatun anu palawanan waya anu samar naon atrofwa pirang-pirang arah-arana ieu umurun mutaqabilah pinna wa isbati jeung tasena wa mutasa bihi awasatia jeung silih sarwaan pirang-pirang pertengahna ieu umurin mutaqabilah pamantan saja masih tarosa anu ngariksa ieu manti mawabiha istibah dina pirang-pirang tempat masaliru faqad istabra ta sunyukeun ngabersihkeun ieu man ini kana agama man sama seperti perkara nabahna anu geus ngalingan kuring ari kana emat di abwab syubhati na pirang-pirang bab pirang-pirang sunat mas'atun suila dikaroskeun naon anu ngafarqi tina bedana baina riswati antarana panyotok wal hadiyati jeung hadiah lian ma'anat kullah wahidin sarta saeuna sabarang kaji nyen umat dari riswah jeung hadiah ya suruh eta bijeu ieu kullu wahid an ridwan tina ridho wala yahlu jeung teu kosong ieu kullu wahid an wardin tina pamaksudan wa qurrimat jeung diharamkeun naon idahuma salah satu ieu riswah jeung hadiah duna ukhwan ten saja aku tu tulimu takbir.
Badilul mali ari jalma masrahkeun harta banda laya beduru eta teu masrahkeun ieu badilhu kana mal qatu sama sakali illa li guardin angin karena pamaksudan. Wanacinya guardu jeung tapi ari pamaksudan imma ajilun eta boh anu tempo asawabi seperti ganjaran wa imma ajilun jeung boh anu gantang. Wal ajilu jardu gantang imma malun eta boh harta banda wa imma pilun jeung boh pagawean wa yanatun jeung nulungan ala maksudin kana perkara dimaksudmu aya ditangtukeun wa imma taqarrubun jeung boh gawe deukeut ila qabil muhdah kana atena jalma anu dihadiahkan saha ilai al bi tolabi mahabati ku nyupri mikarasatna ieu muhda ileh kumaha jadi muhda ileh supaya resepkeun ku nyupri kana mikarasatna ieu muhda ileh imma lieu mahabati bu karana mika cinta fi aina zatiana mahabbah wa imma li tawassuli jeung boh karana gawe tepi bil mahabbati ku mikarasat ila guardin kana pamaksudan waro'aha anu tetepna satungana mahabbah palaksamu alhasinatu minazi khamsatun palaksamu atu ari pirang-pirang bagian alhasilatu anu hasil min hadza inna ieu tapasilul madhkurah dia imma ajilun wa imma ajilun wal ajilu imma malun wa imma fiklun wa yanatun wa imma taqarrubun nah di sini tapasilul madhkurah khamsatun eta 5 al awal kaidina ma eta perkara guardu anu ari pamaksud ieu ma asawabu eta ganjaran fil akhir akhirat wa zalika tuma guardu asawab imma ayakuna eta boyen pabuktian ieu ma likaonia masrupi eta karena kabuktian aja mau ditasorupan saliyah mutajan eta anu mika butuh au aliman atau yang alim au muntasiban atau jalma anu nganasab binasabin diniin likawannya masuk pirai mutajan au aliman au muntasiban atau yang nganasab binasabin kana turunan diniin anu bangsa agama aw solian atawa jalma anu soleh pina awakna itu masuk eleh mutadayan turun beragama pama tah ari perkara alima anu nyaho saha al aqidu jalma nyokot anu kana akhir yu tohu eta dibere ye akhidhu kana emet lihajati karena butuhna akhir layahilu eta halalahu pikeun akhir naon ahadu nyokot kana ieu emak ma'ulima naon nyokot kana ieu emak ilam yakun lamun teu kabuhi akhir muhtajan eta mikabutuh wa ma jeung ari perkara alima anu nyao ieu akhir anu ka akhir yu tahu eta dibere ieu akhir kana emak li syarofi nasabi karena muaya turunna ieu akhir la yahilu eta teu halal la yahilu eta teu halal ieu mah lahu pikeun akhir in kana lamun kamu akhir in alimanya in alimanya menyo ieu akhir anu kana akhir kalibun eta bohong tidak wana sabi dina ngaku turunan wama jeung ari perkara yu anu dibere ieu akhir kana ieu emak katanya wama jari perkara yu dibere ieu akhir liami karena ieu mukne ieu akhir
Salaya lu eta teh lau pikir akhir naon aya pedau nya nyokot ya hidu kana emat illa ayakuna angyan kabuktian di akhir ya nyami dina nyamukna kama eta seperti perkara ya sakunekanikeun ka akhir saha al mukti jana painok kana kamun kabuktian ieu mukti khayala eta nyiptakeun atuhnya pain kana tu lamun kabuktian ieu mukti wa mayu'ta li'amihi fala yahillu lahu ayyakudau illa ayyakuna fi'ami kama ya'takidu mukti pain kana tu lamun kemudian mukti khayala eta nyiptakeun ieu mukti ilahi ka akhir kamalan kana sampurna dia iamid la iamuna hatta ba'asahu sehingga ngirim ieu mukti uka akhir bidzalika kusabab itu khayala ngirim nate ala taqarrubi netepan kana gawe kades taat gitu. Walam yakun jeung teu kabuktian di akhir kamilan tan sampurna lam yahilla tan halal ieu akhzu nyokot lau pikeun akhir wa ma jeung ari perkara yu'to ang dibere menurutna yu'tohu wa ma jari perkara yu'to dibere ieu akhir lilini karena agama akhir wasolai dengan solena akhir lah yang lu lalu pikir akhir naon ayat pudau yang nyokot ya akhir karena ia emat ini karena lamun kabuktian ia akhir pasikon pasek dia batin bin hatek piskon kalawan pasek lau alimahu lamun nyau karena ia piskon saha al-mu'ti jamu merek ma'a tau tamu merek ia mu'ti uka akhir wa qallama yakunu jeung saeutik pisan kabuktian saha as-solihu ja manusaleh bihae kulawin kasapa eta kusakir lamun narima terbuka naon batin wa hatana saleh labaqiyat tahiyatin tetep naon al-qulubu pirang-pirang hate mahilatan bareng condong ilahi kasolih wa inna masatrullah jeung pastina ari tutup Allah sifatina satruna al-jamilu anu alus huwa ari satrullah allazi eta perkara yuhabbibu anu ngarasep pengen pikaresepen allazi eta perkara yuhabbibu anu ngarasep ieu lazi al-khalqa kamaluk ilal khalqi kamaluk wa kana jeung kabuktian saha al-mutawarriuna saha al-mutawarriuna jaman gawe arti kabeh yuwakiluna eta ngawakilkeun ieu mutawarriun kabeh fi syira'i dina meuli man kajame la yu'rafu anu teu dikanyahokeun naon anu satuna men wakiluhum eta wakilna mutawarriun kabeh hatta la yutasanahu sehingga teu dimurahkeun ieu mutawarriun kabeh teu dimurahkeun teu dibere murah sehingga teu dimurahkeun ieu mutawarriun kabeh dia mabina dina perjual khifatan karena nikasieun min ayyakuna tinayam kabuktian naon dalika itu yutasanahu aklan eta ngadahar bidini kalawan gagan ti agama fa inna zalika ana aklan bidin mukhottarun ede dikarempan wa tuqa je ari takwa khopiyun samar tuqa ede samar la ka ini henteu saperti ilmu wan nasabi jeung turunan wal fakri jeung fakir
payan bangi atuh penting naon aya jutani bayan ngajawan ieu akhir al ahza kana nyokotne bidini kalawan daganti agama terus nyokotkan agama sabab lamun nyokotkan agama mah harta satu penting ngajauhan si akhir kana nyokotkan agama tuh kan mah harta sedangkan ari berpegangkan agama mah wajib payan itu penting naon ayat jani bayan ngajawa ya akhir al akhlak kana nyokotatan bidini kalawan daganti agama ma'am kana salikonga ieu ayat taniban al-qismu tsani ari kadua ma eta perkara yuksadu anu dimaksud bihi ku ieu ma fil ajili dina ayeuna nu gantang fi ayeuna naon gordun muayyanun naon gordun pamaksudan mantang tukeun kalau pakiri seperti jaman pakir yuhdi anu ngadiakeun ieu pakir ila legoni ka jaman sugih pakir hadiah kaya sogi tompen karena ngarep-ngarep fil hati dina pakaianana ieu goni Fahadhihi hibatun bisyaratis sawabi. Fahadhi tarima yuksadu biajwardun mainan hibatun eta mere bisyaratis sawabi kalawan syarat tutukeran. Hibatun eta mere disartis sawabi kalawan saraturan. Layapan tesamar naon hukmuha hukumana ieu ma yuksadu. Wa inna ma tahilu jeung pastina halal ieu ma yuksadu. Inda wapai dina nalika nyumponan bisawabi kana tutukeran almatmu'i anu di Arab naon fi sawab wa inda wujudi syuruti ukudi jeung nalika ayana pirang-pirang syaratna pirang-pirang kana-kanan asal kaduna ayakuna eta yang kabuktian naon al-muradu al dimaksud ianatan eta nulungan itilin ku pagawean muayyan ditangtukeun. Kalau mutaji seperti jama anu mikabutuh ila suwatani karaja. Yudi ngahadiahkeun ieu mutaj ila wakili suwatani ka wakilana raja. Wa khossati jeung jama ditangtukeun ku suwatan. Wa man jeung jama lahu anu eta pikeun man makanapun hari martabat indah mungguh suatan. Pahadihi tahari yuhdi hadiatun eta hadiah disarti sawabin kalawan syarat tutugan. Yu'ropo dikanyaukeun ieu sawab di koordinat ku koordinat tingkah. Pal yungzar atau kudu ditingali naon fi dalikal amal itu pagawean allazi anu warlazi asawabu eta tutukeran. Pain kana kalamun kali amal haroman eta haram kasahji seperti ngalakukeun berusaha maksudnya. Pitan gizi idrorin dina ngaluluskeun pengalangsungkeun. Dina ngaluluskeun bayaran haromin anu haram. Au zulmi insanin atawa ngadolim ka hiji manusia. Agorihi atasnya zulmi insan haruma haram naon al-ahdu nyopot. Lamun pagaweana haram seperti berusaha dina langsung ke haram
atawa ngayu manusia haram nyokot naon nu dihadiahkeun. Lain kana lamun kabuktian ieu amal wajiban eta wajib kadapnya 2 min saperti nolak dolim anu nolakna muta'ayyinin narima tangtu teh fardu ain anu narima tangtu ala kulli man kasakur jama yaitu tawasa ieu man alaikan idapnya 2 min aw syahadatin atawa nyaksian muta'ayyina narima tangtu wajib ieu nyaksian payahru mutaharam alaika man ya biru naon ma perkara ya kudu anu nyopot ieu man kana ma wajib ma ya kudu ariswatu eta riswah allati anu la yusaku teu dimangmangkeun naon pita imagara melati riswah. Poin kanan jeung lamun kabuktian ieu amal mubahan eta dibenangkeun la wajiban teu wajib wala haraman jeung teu haram. Wa kanan jeung kabuktian teh eta teh amal naon ta'abun kapayahan katapean. Biayatul lau urita ku sakira lamun dikanyakeun ieu amal la jaza tayakin menang naon al istijaru muruhkeun alai kana amal. Pamatari perkara poin kana mubahan pamatari perkara ya kudu nyopot ya gitu kana emas halalun eta halal mama wapa sama panyumponan nama mama wapa sama panyumponan ia akhir bil wardi kana pamaksudan wajib ma ya'khudhuhu jarin eta berjalan majra ju'alati tempat ju'alah kakoi seperti ucapan kijama awasil lapan awasil pun nepikeun anjeun hadieu kisota kana ieu kisah carita ilaya dipulan kana tangan ka anu aw ya disuatoni atawa kana tangan suatan walakan dia tepikeun anjeun dinarun ari sadina wa kana bihaitu ya taju ila tabil wa amalin mutaqawwamin wa kana jeung pangsi jama dia tiya taju eta kusina kabul jama ila tabil kana kapayan wa amalin jeung pagawean mutaqawwamin diraja-raja qala ta ngomong si jama iktari kudu men ta anjeun ala pulanin kaki anu ayu inani kana ya nulungan ieu pulani ka kuring tigor di kanda apa anu au yun ima atau mereni imat ieu pulan alaya kakuring di kaza wanu waktu poroje mi kabutuh ya tijama ditanjizi gordi dina ngalangsungkeun pasijama ila kalamin tawilin kana omong panjang fazalika ta ari itu dinar juklun eta upah kama seperti perkara ya hudu anu nyokot kana ieu emak sawakil wakil bil khusumati ku sabab kapaduan bayana ya daya qadi antara panghulu palayat ka biharomin in kana layas biharomin ya kama ya hudu ma bandingan nenek kama ya hudu wakil di husumati sana palai satun itu ma ya huduhu biharamin eta haram iza kana di mana-mana kamu kian si jama layak eta penyalaku benih si jama biharamin dina haram oh ini karena jelamun pembuktian naon maksud si jama yang sudah tasya ya maksud di kalimatin kui di kalimat la ta'aba anu ayat saya tapi ini kalimat walakin tiya kalimat tu
jeung tatapina ari itu kalimah min dia jahit tijal nu bakalan kawingan au tia kalfilat fa'latu atau itu pagawean min dia jahit tijal nu bakalan tupidu eta maedahkeun ieu tia kalimah akauli seperti ucapan dia jah lia babwabi katukang jaga lawang latu golik ulah nutupan anjeun dunahu karana ararah hijama baba suapani kana pintu suapani au kawadihi atau seperti nenena dia jah kiswatan kana kiswatan berma nama proposal kana kiswah cerita bayana iya daya suapani arah punaja papa tunggu pahaga tah ari ieu mayah kuduhu aros esarap bibi al-ibadah wa yakrubu jeung deukeut min hadza tina ieu yukhadu maksudna mah nyokot nyewat ganti naon cah kitu yukhad wa yakrubu jeung deukeut min hadza tina yukhadu nyokot nyewat ganti cah naon ahdu tabibi nyokotna dokter al-iwado kana tutukeran ala kalimatin wahidatin karana kalimah anu sahiji yunabiu anu ngalingan ieu tabib bihaku ieu kalimah wahidah ala dawain kana tambah obat yan paridu anu nyerangan ieu tabib bi ma'rifati kana nyaho kana ieu dawa kawahidin seperti jama anu nyerangan kawahidin seperti jama nyerangan yan paridu anu nyerangan ieu wahid dia nyami kana nyaho dina batin kana jajadian yaklau anu ngaleungitkeun ieu nabat al bawasiro kana panyakit bool au gueru atawa salianti bawasir ya mah contoh tabibnya contoh tabib palaya kuruhu tuluy teu nyaritakeun illa biwadin fa inna amal bitalaqdihi goeru mutaqawamin kabatin min sinsin palayan guru tuluy teu nyaritakeun ieu tabib kana dawah illa biwadin aing kalau make tutukeun fa inna amalahu karena satuna pagaweanana tabib pagawean ditalapudi ku ngucapkeun di kana dawa karena satuna pagaweana tabib pagawean ditalapudi ngucapkeun dawa goeru mutaqawamin etan teu direga-rega dina pada teu direga-regana kahabatin seperti sisi sasiti min sinsinin tina siti wijen para ya itu ada temenan naon ahadu iwadi nyokot tutukeran alaihi karana ieu pala
ya juzu atau temenang naon akhdul iwadi nyokot tutukeran alaihi karana iya yunabihu wala jeung temenang nyokot ala mihi karana nyahokna tobit illa sakarahan kalakuan jeung tingkah yang takiru eta narema pindah no ilmu natobib illa gorika sanen tobib wa inna ma yahilu jeung pastina halal wa inna ma yahsulu jeung pastina hasil ligori pikeun salian di tobib naon mislu yami pantarna ilmu natobib ari ilmu henteu ngan pantar ilmu wayam kok jeung tetep saha huwa ieu tobib aliman banyak bikan itu ilmihi bikan ilmihi waduna hadza jeung ada tetap dinasahana penit tabib al haliku ari jalma anu pinter fisina ati dina pagawean contoh pagawean kasokili seperti ngasah waduna hazard dan etok ngasana pentabib al-haziku ari jalma pinter pisirati da pagawean contoh hazik pisina artinya kasokili seperti jalma anu ngasah allazi anu masa bagaimana allazi anu yuzilu ngalengitkeun ilazi ya wijada saepi kana bangkungna pedang awil mir'ati atawa entem didakotin kupanaya wahidatin ansaidi lihusni ma'rifati karena alus nyahokna ihazi bimau dia khali karena tempatna kasatadan wali hazki jeung karena pinterna hadik diisobati ku ngeunaan hadis ngeunaan naon ngeunaan pamukul ngeunaan hadis Papa diaziru tah terkadang tambah didakotin ku panengga wahidatin saidi naon malun kasirun harta bana loba tiki mati sepi dina harga pedang wal mir'ati jeung teunteng pahaza la aroba san biahdi ujratnya lain padar dihadi la aro eta henteu ningali teu berpendapat la aro eta teu ningali kuring atawa la aro eta teu berpendapat kuring baksan kana madarat biahdi ujrati ku nyokot buruhan teu madaratna alaika hadis liana misla hadis sinati karena saya sudah pantara ya pirang-pirang pagawean ya abu etapaya saha arrojulu hidilaki kita alumia dina ngaji kana hadis sinat liyah kasiba karena yen kasab iya rajul yaku iya hadis sinat wa yukhoppi pa jangan tengkeun ya rajul anafitina awakna rajul kasrata amali kalobana pagawean arbopatna ma eta perkara yuksadu au dimaksud bi ku ieu mah naon al mahabbatu nikah cinta jadi nikah cinta kepada wajal buha jeung narik kana ieu mahabbah min kibali muhda fi arah-arah jamu dihadiahan sa ilahi al lali gordin lain karena tamaksudan tentang tukeun walakin talaban jeung tatapina karena nyuprik le istinasi kana ngalap betah watak dan jeung nguatkeun ngukuhkeun nguatkeun lisuh batik kana rejengan atau sesobatan jeung ngukuhkeun lisuh batik kana sesobatan wa tawadudan jeung asih-asihan ila qulubi kana piran-piran
Pagalika ari itu mayuk sodu bihil mahabbah. Maksudun ayat dimaksud liya ukolai pikeun pirang-pirang buka. Wa mandubun disunatkeun naon ilahi itu mayuk sodu atau pidalik mah. Wa mandubun disunatkeun naon ilahi mayuk sodu pisan sarah. Kala parantos ngadauh salam. Tahadu kudu silih hadiahan aranjeun kabeh. Tahabu asana mah tahabu. Tahabu tah kualifikasi aranjeun kabeh. Wa ala jumlati dan jumlahna palayak sidu tah teu maksud sa al insanu manusia ya golibina kagalibana aya deui mahabbata wari kana mikarasepna salianti insan. Jadi batur sida resepkeun. Li ayana mahabbati karena zatiyahna mahabbah. Bali faidatin balikna karana faidah fi mahabbati anu tepina mikarasepna ye goer. Walakin idza lam tata'ayyan jeung tetapi di mana terari matang tu naon teh ka faidah walam yatamasa jeung henteu mirupa nafsi hate na insan naon gurdun muayyanun pamana tangtukeun ya asu anu ngajurung ieu gurdun muayyan ka insan dina pararita aw ya ma'ali atawa dina isukan kita harapkan masalah. Sumia tadi ngaran naon dalika itu mayuk sadu hadiatan kana hadiah. Wahala jeung hala naon ahdua nyokot kana hadiah. Al-khum kaimana ayat yuba. Al-khum itu ieu nya. Ada kaimana ayat yuba eta nyupri. Ia muhdi atau korubat karena gawe deket tengah deketan ila qabi kana hatana muhda ilaih ayat duba etaynya pri ia muhdi atau korubat karena gawe deket ila qabi kana hatana muhda ilaih watahsila mahabbati jeung ngahasiakeun mikarasepna muhda ilaih supaya mudah lah tasapun la lima habati lain karena mikarasepna mudah ilah walalil unsi jeung lain karena betah di koye mudah ilah minayatu innal tira unsi unsun eta betah pakot ku baliat tawasola balik sakara yen gawe sepieu muhdi bijaiku kawana mudah ilah ila agrodin kana pirang-pirang pamaksudan lau pikir muhdi yang hasil anerima karintas naon jenis wa jenisnya agron wa ilam yang hasil jeung sanajan penerima karintas naon ayan hadat ini agron wa kana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah lawajahu eta lamun teu ari kawana muhda ilaih wa hasmatu jeung martabatna ieu muhda ilaih eta maujud latana kaya jeung kabuktian ieu muhdi la yuhdi eta muanaria jeung ieu muhdi ilaih ka muhda ilaih. Ain kana kalamun kabuktian naon cahuhu kaugana ieu muda ilaih li ajli yamin eta para ilmu awana sangatulunan al amru ta ari perkara fihi akhaffu wa ahduhu makruhun fa inna fi musabahata riswati Pala amru tah ari urusan fihi binahye muhda bisi perkara dihadiahkan. Ayat nomor kaopat matudah tadi ayat mayuk sodu bisi. Ayat kalimah ayat lubah. Pal amru tari perkara pina ya
da bihi pernadiahkeun. Aku eta lebih enteng. Wa'adu janya kota ya muhda bihi makrun eta dimakruhkeun. Sa'in nabi karena saya itu kaya ahluhu musabahat asli islati ayah nyaruaan karena panyuat. Panyasok ayah nyaruaan panyuat. Walakin hak jeung tetapina ye muhda bihi. Hadiatun eta hadiah fi dohirya nawi dohir ma hadiah. Pain kana palamun kabuktian naon jauh kana muhda ilaih. Di wilayatin eta kusalam kakawasaan. Awallaha anu ngawasaan ieu muhda ilaih kana wilayah. Kakawasana min kodoin bukti nanga hukuman au amalin atau pegawaian au wilayati sodakotin atau ngawasaan sodako au jibayati malin atau ngumpulkeun harta bana au goerihi atau sendi kodok mina amali bukti pirang-pirang pegawaian asupan bangsa raja hatta wilayatnya au kopi malah ngawasaan pirang-pirang wakafan pemana walau kana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah laula tilkal wilayah tu eta lamun teu ari itu kakawasan eta maujud. Wakana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah laula tilkal wilayah tu eta lamun teu itu eta maujud lakana sayakin kabuktian ieu mukdi layuh di eta moal ngadiahkeun ieu mukdi ilai kamuda ilaih pahazihi ta ari mukda bihi riswatun eta panyocok muridot anu dipintonkeun ieu riswah ti makrodil hadiyati dina tempat kana hadiah. Riswah ngan juga naon hadiah. Ieu qasdu karali maksud biha koye mubda bihi. Tiada baita. Tolabut taqarrubi eta nyupri gawe deukeut. Waktu sabul mahasembati dengan hasiakeun mikarasat. Walakin li amrin dengan patina karena perkara yang hasilnya makaringkas si amrin jenisnya amrin. Izma karena ari perkara yumkinu anu kongen naon at-tawassulu gawe tepi ilai kana ieu mah gawe tepi nak dia wilayah ku pirang-pirang kakawasaan. Layapa eta tersamar ieu mah wa ayatu annahu jeung ari ciri saestuna mukdi eta sanes layan bagi layab bagi katanya wa ayatu annahu jadi ciri saestuna ieu muhdi layab bagi eta teh nyupri ieu mah ieu muhdi al mahabbata kana mikarasab saha muda ilaih. Anau eta saestuna kalakuan jeung tingkah lawulia eta lamun dikawasakeun fil harina pada harita sagerosa di muhda ilaih. La salama saekeun masrahkeun ieu muhdi al malak kana harta banda ila zalikal boeri kaitu jamanu sajen. Bahaga kaharieu ma teh mutai muhda ilaih muhda deh teh pada terima mimma eta tina sapalina perkara ittafaku anu ittifaq ulama kabeh ala anna karohata kana makruh tidak mah sadidatun banget wa salafu jeung ihtilaf ulama kabeh ti kauna kabuktiana mel haroman eta haram wal makna jeung ari muta'aridun ya. Kalau soal muta'aridun ya. Ada biasa dan pentina percetakannya gitu. Wal makna jeung ari maknana mah teh elatna. Fihi dina ieu haram muta'aridun tanu palawanan. Ari elat tidak ieu haram mudah palawanan. Painau karena saya punya emal dairun ngubeng bayna hadiyati al mahdoti antarna hadiah anu meles
wa baina riswati jeung antarana panyotok al-mabdulat pasrahkeun fi muqabalati cahin dina ngabandingan keagungan mahdin anu melas fi gordin muayyanin eta ditangtukeun wa idza ta'aradot jeung di mana-mana palawanan naon al musyabahatu silih sarwaan al qiyasiyatun bangsa qiyas wa adodat jeung muatan naon al ahbaru wal asaru ahadahuma kana salah sejina ieu di mana-mana palawanan musabah ya wa ada makanya hadiah mahdoh jeung riswah madullah hadiah tu mahdoh riswah madullah ayana kana matangtu naon al-mailu sondong ilai kana ahada wadalat yang dukeun al-halus berang-terang hadis ala tasbih dia amri kana ngaberatkeun perkara urusan fi zalika itu mal kolak parantos ngadau ka salam yati bakal datang ala nasi kajama-jama naon zaman yustahalu anu dihitung-hitung halal sini zaman naon asuhtu perkara haram bila hadiati itu sabab hadiah kayak bahasana uang administrasi gitu ayana wal qatlu jeung maehan direkan halal maehan dia mau idati ku sabab mituturan jama ya tukang pidatona ada keras paehan yuktalu dipaehan saha al-bari'u jama anu lulubaran tina dosa ya. Litu ado supaya dipituturan tadi dipakai pitutur maksudnya litu ado supaya dipituturan biku ieu bari maksudnya dipahana baik biku ieu bari saha al-amatu kalau banjama Suganda Presiden Masiran teko Presiden Soeharto Presiden Soeharto Presiden Mesir terang teh anu pernah 4 tahun di Mesir seueur kiai-kiai Mesir anu diculik maraot culik kan tak yang diturunkan